Awat Jibril Pribados emut kana sasauran Sayyid al-Imam Ali al-Khawas mantana guruna ti Sayyid al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani kirang langgung bisundaeunana kieu bisi nyalahan Arabna makang dari pasantren loba santri bisi dierad dawuh anjeunna kieu sadaya lawang pikeun menuju pangkat kawalian pikeun menuju kana pangkat jadi jalma anu dipikat cinta ku Allah nyata sadayana mulai tertutup illa baban Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali hayang dipikat cinta ku Allah alias jadi wali-wali Allah teh ngaliwatan hiji lawang nu disebutkeun lawang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rek anu boga guru tarbiyah atawa anu teu boga guru dina tarbiyah lawang Kanjeng Nabi termasuk lawang anu paling cepat jeung mudah menuju kana martabat jadi jalma nu dipikat cinta ku Allah sehingga ahli-ahli Allah sepakat dadawuh sibukna urang sapopoe ku maca sholawat ka Kanjeng Nabi teh termasuk kana a'zamu asbabil fathi panggede-gedena nu jadi sabab futuhna urang dina qalbu terbuka hate urang eta teh kusibuk maca sholawat lamun aya jalma anu ngarepkeun wusul ka Gusti Allah moal bisa teu ngaliwatan Rasulullah hikmah Ibnul Arabi ngundingakeun la yartajil wusul man lam yutabi'ir rasul ulah ngarep-ngarep jalma hayang wusul nyampe kana martabat kakasih Gusti Allah kecuali kudu ngaliwatan mutabaah ka Rasulullah. Di antara bentuk mutabaah teh nya eta nuturkeun kana sunnahna ngamalkeun kana sunnahna nu pang afdalna amaliyah teh sabada qiraatul Quran maca sholawat gitu. Malah Imam Ahmad Al-Tijani mangadawuh bikeun jalma anu bacaan Al-Qur'ana teu pati pasehat makhrajna teu pati alus matak bisa ngaruksak kana bacaan beh dituna ngaruksak kana makna teu afdol maca Qur'an teh afdol keneh maca sholawat tapi lain jadi dalil mung diajar bener maca Qur'an ya kade kenah-kenah geus manggih dalilna naha sabab dilaknat jalma anu maca Quran lamun nepi ka aya lahan aya kacacadan anu matak ngaruksak kana makna tah keur ngaantisipasina supaya anwar nur na Gusti Allah tetap dapat maca sholawat sing seueur jadi nu balelol mah sholawat teh jaba sholawat lagi nu urang ayeuna keur dihaulkeun nu pono sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad lah sigana moal anu kacaletot maca eta mah moal katalar harita keneh ge nu mami teh saur apa teh kedah ditulis tah ngan ulah jadi dalil kedul kana diajar maca Quran wah senang geus maca sholawat ulah da kalamullah ge afdal Kanjeng Nabi ngadawuhkeun ku Imam Yusuf An-Nabhani disaurkeun dina kitab Sa'adatud Darain aya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zayyinu majalisakum bis salati alayya fa inna salatakum alayya nurul lakum yaumal qiyamah gindingan hiasan ku aranjeun bahasa ayeuna mah dekor ku anjeun majlis-majlis aranjeun tempat ngariung tolab ilmu tempat ngariung zikir tempat ngariung eling ka Gusti Allah ku sholawat ka kami
Nah, jadi sajabati dekorasi anu bentukna lahiriah anu paling utama mah nu ayeuna keur ku urang dilakonan teh dekorasi amaliyah, maca solawat di tiap-tiap majelis. Engke poe kiamat ieu solawat nu ku urang dibaca dina majelis-majelis urang bakal jadi cacaang pikeun urang poe kiamat. Hartina cacaang teh kanikmatan, hartina cacaang teh kangeunah, hartina cacaang teh nikmat anu hese ngungkapkeunana. Siga urang we ayeuna ieu kapan mata karaoseun teh ku caang Kang. Mun teu aya caang teh ieu teh moal raoseun ku poek mah. Sehingga dipasang lampu-lampu ieu sagala aya tuh, aya lampu kupu-kupu sagala rupa, aya lampu bintang sagala rupa, wah didekor ieu teh hayang raoseun. Ieu teh kakarek cahaya dohir. Engke di yaumul kiamah mah wah hese ngungkapkeunana nepi ka jalma dina poe kiamat moal karasa pakewuh lantaran jondong cahaya menang ladang sholawat di majelis-majelis. Sakamampuan we rek hiji teu nanaon, nu penting istiqomah. Rek 10 pek, rek 100 pek, rek 1000 pek, tergantung hayangna. Sehingga masyhur ku urang diuningakeun maca sholawat sakali Allah marin rahmat 10. Keun we hiji ge anu penting istiqomah. Da beda-beda kemampuan jalma teh, ulah dipaksakeun tapi kalah jadi gering, dilobakeun tapi kalah jadi madarat, bertahap we, sedikit-sedikit. Da fokusna anu ku urang diudag teh milari rahmat ti Allahna. Sanajan ngan hiji tapi Allah ngabales mah 10. Lamun maca 10 Allah marin rahmat 100. Maca 100 Allah marin rahmat 1000. Maca 1000 wajib sawargana, tetap sawargana. Urang rek nu mana ya? Nu dibalas 10, nu dibalas 100, nu dibalas 1000 atawa hayang sawarga. Nu mana? Rek nu dibalas 10 sakali macana, dibalas 100 10 kali macana, dibalas 1000 100 kali macana, dibalas sawarga 1000 kali macana. Rek nu mana? Berarti macana kudu 1000. Ada sallallahu alaihi Muhammad mas 1000, moal zeuk nepi ka 2 jam atuh. Sajam rek digancangkeun pek ngan kurang pati alus. Nu bagus mas halse. Da kantos ditegor hiji ulama ngimpen sareng Kanjeng Nabi, cek Kanjeng Nabi anjeun teh maca sholawat ka kami meniru rusuhan kitu. Cek eta ulama nu kaimpenkeun Rasul, ya Rasul abdi teh cenah ieu teh aya pemengan, aya kaperjogian nu mawi rusuh. Cek Rasul engke deui mah ulah kitu. Najan bagus. Betul. Ta anu dibalas ku sawarga teh nu 1000 hartina di mana 1000 kali maca kanikmatanana teu terbatas ari sawarga teh. Ngan dilarapkeun ku urang ka dieu ulah wakang udag ka ditu keun eta mah Allah nu ngabalasna urang mah fokus macana. Fokus maca teh kieu sing aya tapakna alamat dibalas amal teh dawuh Ibnu Athaillah manggih kanikmatan dina saat amalna. Man wajada samrata amalihi ajilan fahuwa dalilun alal qabul ajilan. Jalma anu kapanggih buah hasil tina amal ayeuna di dunia eta ciri ditarima amal di akhirat. Amal anu ditarima di akhirat teh manggih buahna di dieu. Mana buahna? Halawah, nikmatna. Mana atuh? Ayeuna maca sholawat. Maca sholawat teh kapan amal? Saat urang maca sholawat manggih ngeunah, manggih nikmat. Nis manggih nikmatna acan maca sholawat atawa manggih puyengna. Kulaan balikan deui. Maca sholawat teh manggih nikmatna, manggih puyengna. Kunaon make puyeng Kang maca sholawat?
ciri diterima amal teh manggih nikmat. Acenah kapan ajengan aya dalil nah maca sholawat mah maktu dipasti diterima. Laras Imam Yusuf An-Nabhani nyarioskeun sadaya amal aya anu maktu aya anu mardud, aya anu dipasti diterima, aya anu ditolak teu diterima. Illa shalah ala nabi, kecuali maca salawat ka kanjeng Nabi pasti diterima. Namun disyarahan diterima teh li zatihi tahirah walil qulubit tahirah. Zatna urang kudu suci boga wudu gitu. Hatena ge kudu suci bersih tina panyakit-panyakit amal. Ngan sanajan bari jeung ria dawuh sebagian ulama diganjar maca salawat mah ngan moal sarua jeung anu ikhlas. Moal sarua jeung anu ikhlas. Anu maca salawat loba kahayang duniawiyah moal sarua jeung anu kahayangna ukhrawiyah. Anu maca sholawat hayang ukhrawiyah moal sarua jeung nu hayangeun Gusti Allah nu nyieun dunya jeung nyieun akhirat moal akur. Numawi Ibnu Ajibah ngabagi ahlus sholawah teh tilu. Hiji aya ahlul hijab anu katutup hatena ka Allah. Dua aya ahlud dalil ahli nu geus maju kana katauhidan neangan dalil. Tilu ahlul irfan wal kasyaf aya ahli ma'rifat jeung kasyaf para wali. Beda moal akur lah. Ngan lumayan keur urang mah mesing ganjaran teu sabaraha teu jiga batur ge nu penting diganyar. Ieu mah nu petot henteu nu alus henteu. Teu jadi ahli Allah anu ma'rifat bari maca sholawat hese jadi ahli dalil nu apal kana katauhidan akidah ge henteu. Urang mah awamul mukminin maca sholawat diganyar keneh lumayan. Illam yusibha wabilun fatallun. Lamun teu meunang hujan gede hujan leutik, teu meunang ganjaran nu gede leutik-leutik ge lumayan. Girimis-giris wae mah kudu aya. Lah lamun teu gepokan ge atuh receh-receh ge lumayan Kang. Kecewaan ki cenah cek wangi sama. Receh-receh ge lumayan. Jadi ulah kieu kan aya nu kieu cenah maca sholawat mesing teu boga wudu ge diganjar. Cenah maca sholawat mesing teu hadir hate ge diganjar. Bener ngan ulah hayang sarua jeung ganjaran jalma nu maca sholawat hadir hatena bari jeung suci lahir batinna moal sarua. Kana teh Abdul Mawahib Asyhadili ngimpen sareng Kanjeng Nabi teras dadawuh ka Kanjeng Nabi as-salatul wahidah alaika ya Rasulullah yujza asyra dibalas tujza asyran dibalas 10 teh cek Abdul Mawahib Asyhadili keur saha liman keur saha liman kana hadirul qalbi keur nu hadir hatena cek Rasul henteu walau kana ghafilal qalbi tetap sanajan hatena poho diganjar. Malah ku Rasul didawukeun ganjaranana ka amsali jibalil malaikah dikirim ku Allah malaikat sapinuh gunung pikeun tastaghfiru lahu wa tad'ulah maca istighfar pangmentakeun hampura jeung ngadoakeun ngan moal sarua jeung anu hadir hate. Urang teh sok kajongjona nepi ka embung ningkat martabat teh. Lah jalan di tempat alias treadmill teh. Apa treadmill Kang? Geus 5 kilo jarak anu ditempuhna mah ngan di dinya keneh teu maju-maju. Leres gitu. Anu jalan lari teh perhati treadmill 2 jam treadmill di dinya nempuh kana 6 kilo anger da di dinya keneh cicingna. Sholawat geus bea karibuan tapi di dinya keneh martabatna poho hate teu naek hatena ka Gusti Allah, teu naek hatena ka Rasulullah. Eueuh wa ingatan ka Rasul teh hutang we nu numpuk teh. Bener? Eueuh we ingatan ka Rasul teh naik pangkat teh pikiranna teh. Eueuh we ingatan ka Rasul teh hayang usaha lancar weh, alus kitu ge. Ngan moal sarua jeung anu dasarna mahabbah ka Rasulullah sallallahu alaihi punten. Ari akang osok ngalem ka pamajikan osok. Hayang diburuhan atawa murni cinta? Osok ngalem ka kabogoh duhai cintaku, duhai sayangku, osok ngalem ka kabogoh.
kabojo eta teh dasar cinta atau hayang diburuhan? Hayang taeun lin mata ngalem teh. Wah, cenah meuli geulis gitu, aya naon nya make ngalem-ngalem. Tuh, da sasarina mah tara. Sasarina mah tara sholawatan, aya naon ieu sholawatan ieu. Alus sae pisan. Ngan urang anu jadi hamba Allah ulah terbatas di dinya da fadl Allah teh la tatana. Henteu aya tungtungna terus. Urang kudu ngudag tingkatan anu beuki luhur murni dasarna teh ta'alluqul qalbi bi Rasulillah. Ngaitna hate ka Rasul lebih ka inget teh kitu. Urang sok aya carita inget we ka anak nu jauh teh. Nepi ka ditelepon lain hayang dikiriman ditransferan lain hayang nanyakeun kumaha cager. Saking kunyaah nah ari ka Rasulullah urang nepi ka jeung mamawa kahayang sagala. Bangun siga tepatinya ka Rasul teh. Bangun siga tepati cinta ka Rasul teh. Tah sehingga dibina eta teh. Imam Abu Madian At-Til Masani dadawuh, "Laisa lil qalbi illa wijhah wahidah, faman tawajjaha ilaiha hujiba an ghairiha." Jalma teh ngan hanya boga satu arah dina hatena. Ngan boga satu pandangan dina hatena, ngan hanya memiliki satu ingatan dina hatena, asal madep ingatan kana hiji perkara moal madep kanu sejen. Siga urang ayeuna mun madep ka kulon moal kawetan, madep kawetan moal ka kulon. Hate ge kitu mun madep ka Rasul moal kanu sejen, mun madep ka salian Rasul moal ka Rasul. Jadi maca teh di barangan ayeuna mah jeung latihan madepkeun naon? Madepkeun hate keun urusan eta mah. Eta teh supaya urang daekan matak dibejakeun faidahna. Ngan teu aya pangagung-agungna faidah mata sholawat anu diudingakeun ku Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan, Sayyidul Hijaz, Mufti Syafi'iyah. Dina kitab Taqribul Usul anjeunna nyarioskeun aya kirang langkung 42 faidah maca sholawat. Ku anjeunna didawuhkeun a'zamul faidah imtithalu amrillah. Di antara faidah maca sholawat anu badag seperti jembar rizki, seperti leungit kabingung, sapertikeun ngaleungitkeun sifat munafik, sapertikeun salamet tina siksa neraka, saperti dibalas 10 tikelan, dibalas 100 tikelan, 1000 nepi ka meunang sawarga. Lebih ka jalma anu maca sholawat menang syafaat jeung saterusna saur anjeunna pangbadagna faidah maca sholawat sejak ngalaksanakeun parentah Allah teu aya deui kan moal ngelehkeun tashilur rizki kana imtithalu amrillah naha kapan diparentah ku Allah sallu alaihi wasallimu taslima. Pek aranjeun maca sholawat parentah sana tuluy dilaksanakeun ku urang ngagugu parentah ta eta teh geus meunang faidah, geus meunang khasiat, geus meunang barokah, geus meunang rahasia. Sanajan lancar rezekina mah acan tapi geus maca teh panggedena faidah. Ari urang gede kanu mana ingetanana? Nu mana? Sanes sekali kang dawuh Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan, a'zamu faidatis shalah teh imtithalu amrillah liqaulihi sallu alaihi. Cek Allah pek arajeun maca sholawat maca teh ngagugu kana panitah Allah. Henteu mentingkeun nu sejen-sejen mah dan nu penting mah ngagugu parentah. Urang mah lain ngagugu parentah Allah, ngagugu kahayang da usaha hayang maju. Sae ngan moal sarua jeung anu dasarna ngagugu parentah Allah. Da geus ganyaran ngagugu parentah Allah teh. Madak jalma anu maca sholawat teh jalma-jalma anu dipika inget ku Rasul, cirina Rasul inget teh urang maca sholawat. Mending Rasul ingat, mending jembar rezeki. Duana siga nama ieu mah euy. Duana siga nama ieu mah euy. Aya wae. Tapi kun wae
Kan wae Allah saya pisan pokokna mah. Henteu dicawan teu saya pisan keur kelas urang-urang mah ngan ieu urang diajar. Aya nempelkeun dasal ya Allah, abdi mah maca shalawat teh sejadi parentah ku salira. Bade masih hanaon salira ka abdi teh penting kangge abdi mah ngagugu we da salira nu miwarang. Urang ge kapan dipiwarang ku guru tah ieu ngadekor dibayar betul henteu. Bakti we ka guru ngayakeun acara kieu keur kacape sagala rupa. Nu penting mah bakti dari parentah gitu. Nah, yuk orang diajar rada entah nyebutkeun bengkok manya orang rada lempengkeun seutik gitu supaya rada ingetan teh laras. Narido gitu bade ngenog wae di dinya. Akang sakola SD kelas 3 teu naik-naik ngenog ge di dinya da betaheun. Pantes henteu? Tunggu sejebrok mah terus juga Kang Haji Isok tuh kudu geus naik. Itu maca shalawat teh ayeuna mah dasarna diparentah ku Gusti. Diganjar Kang teh ganjaran urang teh ta eta maca shalawat. Nah eta dipasihan ngagugu kana parentah Allah, ngalaksanakeun parentah Gusti eta teh ganjaran. Ulah disangka teh disebut ganjaran, eta ganjaran paling badag teh. Teu aya deui. Jalma anu ngagugu parentah Allah teh diparina ge pangkat deukeut jeung Allah teh muqarrabin jeung Allah teh matak batur mah geuningan tarembus maca shalawat teh ila ru'yati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nepi ka pendak jeung Kanjeng Nabi aya anu manaman kulam aya anu yaqzatan sacara terjaga pendak jeung Nabi dan niat lagi atuh beda urang mah panggih teh jeung duit deui panggih teh jeung kabingung deui heuda meureun atuh kaikhlasanna ge teu sarua ngan ulah malas ya peupeujeuh da aya tahapanana memang kitu heula ieu mah kana duit teh heula maca shalawat teh tangke lila-lila mah nya kana duit teh tuluy kitu sigana gitu komo aya karasana mah geus moal eureun terus lamun eureun teh sieun teu boga deui har ari maca shalawat punten jeung artos sapinuh dunya mulia mana ulah ngabohong ya mending boga shalawat mending boga duit ulah ngabohong sok sing bener iya dibere shalawat teh geus lintang-lintang urang bisa muji Rasul sakali teh geus leuwih tibatan dunya jeung saeusina lamun apal kana hargana maca shalawat. Tapi bikin jalma nu teu pati apa kana hargana berharga kana duit nah cenah urang teh geus ngamalkeun shalawat Jibril larasaan geus sataun maca sapoe 1000 asa eueuh karasana naon atuh hayang ngarasakeun naon ieu teh asa kieu keneh wae cenah kahirupan teh harnya hayang naon eta istiqomah sataun teh geus alus teu kapikirkeun ku urang eta geus bisa maca shalawat 1000 sapoe teh geus lintang-lintang batur mah teu dibere siga kitu make jeung ditukeurkeun muji Rasul anu geus eueuh hargana kana perkara anu teu hargaan pisan kahartos isin Kang rambut geus huisan maju ka bodas hate mah hideung keneh kumis geus huisan hate mah hideung keneh jangot geus huisan hate mah hideung keneh manya bodas kapieulaan ku huis ku kumis ku jangot susul bodasna huis teh sok diajar matak para ulama dadawuhna likulli syai'in misqalah wa misqalatul qulub as-shalah 'alan nabi sagala sesuatu aya pencucina aya pembersihna aya alat paranti nyikat kokotorna pencuci na hate pembersih na hate alat sikat kokotorna hate sholawat ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sok taha imam maca sholawat teh kalah beuki kiru tas maca sholawat 1000 sare lain mimpi jeung Rasul kalah jeung kuntilanak iya teh maca sholawat geus 50.000 nah ngimpi di udag-udag lising itu asa kacau ieu nu mawi kedah di ilmuan da as-shalah teh minal amal wal amal la budda minal ilm wal amal bidunil ilmi la yuqbal
amal teh sholawat teh termasuk daripada sebahagian amal, amal wajib diilmuan. Numawi kedah diilmuan da as-sholah teh minal amal, wal amal la budda minal ilm, wal amal bidunil ilmi la yuqbal. Amal teh sholawat teh termasuk daripada sebahagian amal, amal wajib diilmuan, amal teh diilmuan moal diterima. Ngan dina sholawat mah tetap diterima, ngan ganjaranna teh sarua. Mazak urang gregreg dina sholat anu 5 waktu aya rukun maca sholawat. Mun eueuh eta mah eueuh nu ditarima sigana teh takbir malaweung, Fatihah malaweung ya. Maca surat malaweung, ruku i'tidal malaweung, sujud diuk antara 2 sujud malaweung. Eta aya kauntungan sholawat malaweung ge diganjar. Eta we harapan urang mah eta. Ngan kudu sing manggih nikmat kana sholawat teh. Amal naon wae ge sanjana mah kudu nepi ka manggih nikmat. Nikmat teh tek ngeunaheun saat amalna teh henteu kaditu kadieu pikiranna na madep we ka Rasulullah sing rasa hadir Rasul teh. Malah aya anu kieu ngahadirkeun Rasul teh inget teh kana raudhah cenah nu geus pernah umroh, pernah haji hadirkeun saat-saat urang rasa baheula keur dipayuneun maqbarah Rasul teh. Atau dina hati kagambarkeun atuh ku urang itu siga keur dipayuneun maqam Rasul maca sholawat teh keur naekeun mahabbah meh minimal meh teu ngageberain nu sejen-sejen kitu pan sagala aya ngagebleg di dieu teh tah itu itu kan numawi aya keterangan gudikakeun Sayyidina Abdullah bin Alawi al-Haddad la yablughul abdu haqiqatal iman hatta yajida fi muamalatil haqqi ma yajidu ahlus syahawat fi syahawatihim minal ladzah wal halawah. Moal pernah nepi hiji hamba Allah kana hakikat keimanan, kana iman anu bener disarahan ku para ulama moal nepi hiji hamba kana standar paling handap iman anu bener, pang deket-deket na hakikat iman, pang handap-handap na hakikat iman, sehingga cirina kudu kapanggih dina saat amal ka Allah sakumaha nu kapanggih ku ahli-ahli syahwat saat nyumponan syahwat nafsuna. Naon? Milal ladzah wal halawah, nikmat jeung ngeunah. Kieu Kang, anu nepi kana standar panghandapna hakikat keimanan, iman anu bener teh ngeunahna amal siga ngeunahna dahar, ngeunahna amal siga ngeunahna sare, ngeunahna amal siga ngeunahna sapatemon. Bangsa syahwat hungkul kapan? Dahar teh syahwat, raos akang tuang, raos. Nambih mun keur raos atau atos? Ari sholawat nikmat. Raos. Nambih eureun. Encan jadi. Encan jadi. Ari kulam raos. Sabaraha jam kulam? 10 jam, 8 jam. Ari sholawat raos. Nikmat. Sabaraha jam? Nepi kasih kasare encan? Can pati bener berarti aya. Ari sare bisa nepi ka 8 jam saking geunah, ari amal ka Allah siga maca sholawat encan bisa 8 jam siga sare. Encan ripuh cenah. Kumaha? Kumaha kan? Hese naon? Ari sapatemon jeung pamajikan ngeunah kan? Pedo. Sabaraha jam biasana? Sabaraha ronde kan? Amal ka Allah san bisa siga kitu ngeunahna teh. Punten ari amal jeung syahwat mulya mana? Ari rasa ngeunah mana? Balikan deui. Ari amal jeung syahwat mulya mana? Ari rasa ngeunah di amal, ngeunah di syahwat.
Bener mesot raos kene sapatemon jeung maca shalawat geus kolot hantem gitu bener. Lamun geus nepi rasana siga kitu, siga kana dahar ngeunahna teh, siga kana sare ngeunahna teh, siga kana sapatemon ngeunahna teh, siga kana ulin ngeunahna teh. Nepi kana standar hakikat iman. Ari ka Pangandaran ulin resep. Resep. Jarah anu ka pamijahan belok ka Pangandaran, jarah nama sajam. Di Pangandaran mah setengah poe, Kang. Bener teh? Setengah poe di Pangandaran mah jarah nama sajam, kayak kitu ge nunutan. Sele sapatihah udang patihah amin mimiti ila hadarati tungtungna walhamdulillahirabbil alamin al-fatihah kan menang 2 patihah di awal jeung akhir. Tuluy ka Pangandaran belok wisata ruhani religi tadabur alam judulna teh nya eta mah kamuflaseuna lah gitu. Tadabur alam teh kamuflaseuna ngeunah mana jarah jeung di Pangandaranana. Awal sok ngabohong sok jawab sing bener. Ngeunah di mana? Di Pangandaran dalamun eueuh Pangandaran mah cadu teh teuing tah daek jarah. Mata ku ajengan ditambahan oge wisata religi plus tadabur alam darah daek da lain pedah jarahna Pangandaranana. Cirina lamun teu jadi ka Pangandaran pas keur jarah mun cek ajengan teh balik juga ayeuna mah langsung ka kapar amok tah kadikeuni duitna cenah embung aing mah teh ka Pangandaran mah tuh. Laras gitu. Jadi ngeunah mana tah ka Pangandaran jeung maca shalawat. Aya nu rek ka Pangandaran pan nepi ka jam 3 ditutup teh nepi ka asar titah ngarampih deui ulah sisi laut gitu. Bisi ka seret. Jam 12 teh jam 1 besi wanti-wanti yuk urang baralik momo engka heula atuh cenah ke heula. Ieu keur resep-resepna cicing keur betakeun ke atuh heula engke lah balik rurusuhan ting rek ka mana atuh cenah. Aya anu maca shalawat siga kitu engke heula atuh ulah waka eureun tuluykeun heula keur meujeuhna ngeunah ieu cicing ulah waka hayang eureun aya nu kitu geus tulang cileung Kang iraha eureunna ieu teh cenah habana sallallahu alaihi Muhammad iraha eureunna ieu teh cenah geus kesel urang kitu kuduna meminta tamah. Jadi cek Habib Alawi bin Abdullah bin Ali Haddad sahib ratib kitu da dawuhna mun geus ngeunaheun siga ngalajur kana syahwat amal ka Allah teh nepi kana standar hakikat iman. Urang macan standar-standar acan geuninganan dan can siga kitu nepi ka aya anu dahar saking kungeunah camuyo aya tamadi camu kat rame teh geus dahar teh dibakal deui ngeunah cenah keur isuk deui. Aya nu kitu kana shalawat pacacamuilan sallallahu alaihi Muhammad sallallahu nu ngeunah kataponna siga ngeunahna dahar meuni mirasa kataponna teh geus beres ge lanjutkeun di rumah ya katileuh pisan maca shalawat aya henteu Kang henteu ijazahna mah geus 4 tahun ka tukang ngeunahna macan aya nepi ka ayeuna ge. Nah atuh da urang mamaca shalawat na inget kana dahareun inget kana pakeun hayang cumpon ka hayang puguh urang maca shalawat teh rek muji ka Rasul teu aya sanes hayang menang syafaat hayang menang ridho Allah eta nu paling mahal mah nadaek kitu dicumponan tapi teu menang syafaat dicumponan ka hayang tapi syafaat teu menang keur naon Kang tuh ieu urang diajar ningkat ayeuna mah sing sarua amal ka Allah teh siga ngalakukeun kana pisahwat teh. Sak geus aya pikiran kadinya acan urang sarerea kudu aya lahnya perubahan salit tah. Sinyal-sinyal teh geus mulai rada nu balaragus eta mah ulah ngarasak wae. Radio baheula teh zaman diputer-puter sinyalna lamun teu pas channelna ngarasak gitu. Lamun tepat sinyalna jelas ebreh taroskeun kana hati akang ieu sinyalna geus tepat ka Rasulullah atawa ngarasak teu pararuguh. Kalau buki jauh ngarasakeun teh neangan channel hayang ka Rasul teh inget hese ih duit deui
hayang lempeng kana channel mahabbah ka Rasul teh hese mengko di kana usaha ngaresak tungtungna teh tadaikeun jelas matak hese pangijem Rasulna teh hese hayang tetimbang hayang tah kredit gitu kakarasakan Allah ayar ada lempeng saeutik ngacelok deui di parugu itu ya Allah ya Karim numawi aya hadis Kanjeng Nabi ngendingakeun salasatun fi zilli arsyillah aya 3 golongan jalma kang nungke poe kiamat bakal dipasihan iuh-iuh ku Allah adem dina saat kiamat teh yauma la zilla illa zilluh moal aya iuh-iuh dina poe harita mah kecuali iuh-iuh Allah moal aya kagenahan kecuali nu ku Allah dibere genah moal aya tiis jeung adem kecuali nu ku Allah dibere tiis jeung adem teras naroslah sahabat ka Kanjeng Nabi manhum ya Rasulullah saha manawi ya Rasul eta nu bakal menang iuh-iuh teh adem di poe kiamat abdi meuni hoyong teh Rasul ngadawuh man farraja ala makrubin hiji jalma anu ngaluarkeun tina kasusah batur jalma anu ngabukakeun tina masalah batur nu keurkeuna kararepet dibukakeun jalan keluarna nepi ka beres kararepetna iuh-iuh wa ahya sunnati nu kadua ngahirupkeun kana sunnah kami sagala sunnah-sunnah Kanjeng Nabi anu urang apa dilakonan sakamampuan nu terakhir wa aktsaruhum sholatan alayya panglobana maca sholawat ka Kanjeng Nabi bakal menang iuh-iuh di akhirat matak nu tukang maca sholawat mah tiis teh sholawat pangawris kana burudah tiis teu kana panas nu mawi para ulama ngadawuh lamun ngalandongan batur ku sholawat keur panas ulah nganggo zikir ka pangeran asma sholawat teh hungkul meh tiis ulah nu aya zikiran eta we sallallahu ala Muhammad ieu nu maca sholawat kalah ngagolak beuki panas maca sholawat nopo batur usaha maju teh ari aing nah acan keneh wae ku pamajikan di baeudan teh amak tukang maca sholawat teh kalah ngagolak hatena teh teu pas kan sholawat mah lamun dina obat mah parasetamol penurun panas nu geus puyeng-puyeng hulu ieu ngagolak loba kahayang nu geus panas ka dieu ngaguru ku sholawat rape tiis rape ieu mah kalah dikeuneur bagi ngagolak kunaon make jeung aya ngagolak sagala lamun parasetamol ku urang dilebetkeun kana badan dituang tiislah reaksina nu keur panas muriang teh ieu sholawat di dieu hungkul kang telebet kana kolbu matak teu tiis atina teh ngagolak we tuluy da asupna ka dieu kana nafsu kana akal mikiran sagala rupa kahayang lain eling ka Rasulna jadi we teu aya efek tiisna obatna mah aya ngan teu dileueut lung gitu damang mah sholawat nama aya di dia dibacakeun ngan teu supe kana hate aya tiisna moal tapi sanajan kitu ge tetep faidah nama diganyar tayu urang teh aya kitu hungkul lumayan lah aya lumayan orang Sunda mah untung wae untung keneh terus sakitu ge daeken bener bener ngan yuk urang diajar ningkatkeun deui martabat ingetna urang ka Rasul saat maca sholawat ta'alluqul qalbi na ka Rasul saat maca sholawat dibiasakeun we al-adah idza rasakhat nasakhat al-adah idza rasakhat nasakhat kebiasaan itu ketika ku urang dilakonan bakal tumancep dina perilaku tuluy ngaleungitkeun perilaku nu satukangeunana. Tau diajar, dibiasakeun mah aya eling ka Rasul, dibiasakeun sanajan sakecap dua kecap dina sholawatkeun we. Hiji-hijieun aya anu gul. 100 kali najong bola ngabelenyeng kabeh ka luhur.
nu asup kana gawang hiji-hijieun sugantina 100 teh aya nu gul kitu kana gawang ka Rasul males henteu kanu sajen-sajen mau tajong polecot kali itu ka mana galeh ieu mah sugan aya hiji-hijieun tina 100 teh nu asup dibiasakeun kitu engke geus tumancep leungit weh tujang tajong teu puguh teh aya nama sup kadinya. Masa kalau mereka najong teh tinggal heula ieu rek ka mana ngarahkeunna ulah kana bolang geus hareup hapok teh ka mana ngacelengna dibidik diarahkeun oh ieu teh dititah ku Allah urang maca sholawat teh oh ieu teh bakti ka Gusti Allah keur sakadar nembongkeun kebaktian urang ka Allah salaku hamba muji hamba nu paling mulia bunga Gusti abdi geus bisa ibadah ku cara maca sholawat keun we nu kitu-kitu mah Gusti da Rasul paling utama. Lamun uwih perang zaman kapungkur sahabat nalika uwih ka sepuh-sepuhna nu ditaros ku sepuh pangheulana sanes anjeunna Rasul aya keneh henteu. Nah abdi teh ditanya mana mah teu penting Rasul nu penting mah hirup keneh henteu. Anak mah teu ditaroskeun gitu. Rasul ditaroskeun teh. Tah kepentingan urang ka Rasul ulah dielehkeun ku kepentingan nu sanes-sanesna. Da gaduh Rasul teh lintang-lintang tibatan nu sanesna. Urang gaduh iman ka Rasul, iman ka Allah. Jaduh kaislaman eta teh kan asbab matak nyalametkeun di akhirat ulah digantikeun kanu perkara-perkara sejen kamurnian kaimanan kasajatian iman urang jaga matak sholawat teh keur sambungan antara urang jeung Rasul beuki rakat sambunganana kedekatan urang jeung Rasul teh beuki mulai katingali beuki mulai karasa beuki dieu teh asal nguping Kanjeng Nabi jenengan ramisak sono hoyong patepang abah boga incu di luar kota misalna di Tasikmalaya urang-orang dieu geus heubeul teu balik ditelepon iraha atuh ka dieu sono cenah bang kitu sono teh barang jol we incuna datang ka urang ka di ka Bandung nu ditewak teh incu panggeulana kalau tambah diculkeun langsung dipangku incu gitu sabab badakna ka cinta ingetna kitu nepi ka ditaroskeun na ari ka Rasul mah teu siga kitu nya teu siga kitu nepi ka aya jalma sepuh anu teu bisa sare balas ku inget ka anakna jelema anu teu bisa sare balas inget ka Rasul malah tibra we keur maca sholawat lagi ker ayo sukan teh khusyuk pan maca sholawat teh muji punten ari baheula lamun muji ka kabogoh misalna ngalem maca puisi bari sare bari beunta duhai kekasihku bidadariku bari nunutan teh bari cenghar ari maca sholawat teh muji ka Rasul atawa sanes bari sare bari cenghar loh mending nikmat kieu cenah teu pararuguh teh kirang sae kan kuna beki bengras kedua dapat beki bengras itu salawat ieu jamul qalbina ieu ta atina bener-bener urang kumpulkeun mahabbah ka Rasul singjaan gitu ngan tetep mahabbah teh kudu didasaran ku ilmu bisi salah prak-prakanana da aya mahabbah ammah aya mahabbah khassah cinta umumna jalma aya cinta khususna jalma nu ka Rasul ge kitu akur. Mudah-mudahan ngalangkungan urang ayeuna haulan sholawat muga-muga hate urang dibukakeun ku Allah Subhanahu wa taala tembong ta'alluqna ngaitna hate urang ka jungjunan sehingga teu petot-petot hate urang teu ingat ka jungjunan sabab teu aya deui anu nyampak di alam dunia ieu dina hakikatna iwalti sirrullah rahasia Allah tegasna Nur Muhammad teh nyampak di sadayana dalilna dina hadits qudsi laulaka ma khalaqtul aflaq muntaya anjeun Muhammad moal aya ieu alam jagat sadayana berarti zahirna sote bumi hakikatna mah Kanjeng Nabi Nur Muhammad zahirna sote langit hakikatna mah Nur Muhammad zahirna sote gunung tatangkalan zahirna sote manusia hakikatna mah Nur Muhammad dan moal wujud di sadaya kecuali ngalangkungan Nur Muhammad matak maca salawat ingat teh urang bisa kieu teh hakikat nama aya Nur Muhammad ingat teh mun teu ku Kanjeng Nabi moal bisa kieu sababna teh kitu hakikat mah ku Allah mudah-mudahan urang sadayana dibarokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala kahartos
Alhamdulillah, cakap maisopnya. Mudah-mudahan ayam manfaat karya orang sadayana. Hapunten kakasepuhan sanes kumawantu ni majalaran kahiji nama nyumponan kana pangulam syekhuna. Mudah-mudahan tenggirangan kana pangapunten kangge peribados sakitu nu tiasa kapihatur. Mudah-mudahan tiasa tepang di dina sanes waktu sekalian sehat. Dan Allah wa yakum majmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.